Hiji, dua, tilu. Baringung anjing kita. Keur ieu we di dieu. Nya da. Aing bingung euy. Hirup teh kieu we aing mah. Cicing we itu ya. Bah naon tunggu itu naon. Hah? Oh nya teh tunggu itu sugana nih aya Bilang anu. ada yang dek dijual aja. Oh itu pada dijual itu ngarep-ngarep anu dek meuli. Itu ku areueuh wae. Jeung urang teh teh. Itu Hah? saya itu gua dek meuli. Tah, teuing ieu sugana we ieu. Mereka kamu siapa RT? Oh si Pak RT ting titahna tangan gitu ka urang kitu ting naon nya. Goblok euy. Abah mah kunaon di teteangan, Pak RT. capek kurulingan. Oh nyeta ieu teh ngahaja cicing di dieu. Lain di bisi boga dulu di ditu. Di mana? Hukum di dieu keur dengan donasi keur bantuan sumbangan ke Cianjur. Oh, kitu saatu diuk-diuk di dieu. Jadi dia keur naon keur ngadoakeun itu nu. Oh nyeta itu lah keur sugana aya anu meuli sawah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aing jawab. Gening duaan. Sehat lah. Alhamdulillah. Sok dari uklah dinya. Ah eta proyek mau saha eta. Teuing itu mau saha Ieu ya. mau kabayan. Oh, lain mah kebayan. Oh nyeta teh pada di. Urang teh hirup teh cicing di dieu. Cicing di imah loba nu ka imah. Puguh urang teh hoream. Di sawah aya nyusul. Cicing di sawah ieu aya nu nyusulan. Jadi hoream. Hari-hari jadi abah penting bagi. Oh, nyata apa penting teh penting lamun usun kieu nyata eukeur rek marenta sumbangan eukeur ka gempa gitu keur ka Cianjur. Maksudnya dia kadinya teh dek nanyakeun. Oh, tap nanya ke naon? Nyumbang sabaraha? Goblok. Lain aing teh sidik can payu teh ngajual sawah. Lamun aing geus payueuna mah sawah aing mentok boro-boro sakotak dibikeun ka ditu. Atuh teh kudu nungguan payu pesawah tuh. Oh, ari geus duit di mana? Eta Entong uang boro-boro aya mah duit yang nyumang. Stopok we di mah teh dibere eta ku RT-na. Oh, tah ieu. Tah ieu RT ieu jeung ieu saruana. Kieu. Kieu. Ai teu nana tangan mah teu dibere urang mah. Ngarokola tuh. Asli nah tah gitu bener. Rokok ge we dengan pamere ieu mah. Ah, da ieu lain itu mah asli bener itu makanya berangkatna minggu itu di sekretariatnya kanggo juga ninggalinya eta anu cangcut menang 2 karung wah Cangcut teh cangcut sesa, cangcut tut. Cangcut sesa, cangcut beuteuh. beuteuh piraku Terus eta nepi kan kaayakan-ayakan aya anu nyumbang tah, terus eta anu teu boga duit beureunya situasi kieu tapi kanya gede gitu tah gitu. ayakan panci Loba duit segarupa loba. segala aya Tapi abah mah rek pepeujeuh. Lamun nepi ka ditu urang edek nyumbang ulah dibikeun ka posko calo. oh Itu dan itu ge pasti loba calo. oh ya pasti Soalna ai calo mah kieu. kumaha cik calo Jadi ka itu hiji, ka dieu dua. oh, gitu. Ka ditu hiji, ka dieu dua, mikeunna tak tak tak. Aya wae Gitu. angkotnya. Wah, di mana ge aya. oh bener Pak. Soalna jelema teu bener kabeh. Jadi apa itu Bener teh. di tanah TV Sok. aya nu Iya bener Bang. ambulan dipegat Oh. gini tah. Tah ulah urang Eta mah. harus ada sasaran tariwan Ulah. Jadi urang mah khusus keur dulur-dulur urang anu kamusibahan ditu. Ya. Lamun urang bener. Tah urang mudah-mudahan. Lamun iya. urang geus payu, lamun aing geus payu ieu sawah. Insyaallah lah dibikeun da ka ditu disumbangkeun. Iraha Anu ari kabeh mah. Duitna sawah mah sawana Bang. duitna Oh nya duit nah meureun. Ngan lamun ieu Iraha. sawah payu 500 juta. Oh, ira. Nya paling dibikeun ge lah 50 juta 50.000 gitu. Biasanya. Hah? lain. Oh, ku sarjana nu lain. Baru mah lain ka asup Jakarta acan atuh. Oh, na kudu kumaha gitu. Ayeuna mun abah payu misalnya 100 juta, Ah, bikeun 100. aing mah lamun payu 100 juta kop tamahan deui ku sia 100 juta dibikeun paling kabeh tah. Asli ya mah. Naon tuh sawah melega keneh tuh ngan can payu-payu. Bener pada di ka dieu mah teu kudu nana tangan beres tuh ka dieu mah. Eta moal diseuneut. Oh, edeuk poho da ieu ngajak ngobrol wae atuh. Mana tuh korekna? Korekna. Aduh, ai korekna teh mawa dia teh. Ci atuh kudu sekalian meres sekalian jeung korekna. ngahaja Euy, da abah mah Naon? ngajual sawah teh pasti mah hese payu. Saha? Kada bae dijual jeung belut-belutna. Heuta eta, ieu ge geus aya ye anu deuk meuli online ka di dieu teh rek meuli sawah. Tapi da embung da dialan belutna. lain eta ngajual sawah ka online gitu kumaha Oh, da ieu mah. Belut anu. teh jadena Shopee
Bah ya Aya abah gaul buat ke online ke jual sawah. Urang Urang teh mah sawah ngepek kan udah duitna ya teh ulah. minta donasi teh kitunya dulu urang keur ka musibahan. Lamun urang di ditu nih. boga, lamun urang nanya-nanya dek yang musibahan ge urang mau online beli helikopter, geus kagok ke online eta. Beli kan helikopter we mah ya. Iya sawah lah. Ka itu baranya. Ya. Oh, jangan dekat. Oh, jang ini kan can datang wae kitu mah nya. Se. Nyanggakeun PRT alah. Ada lieur oge eta buku. Lieur, rek mere bantuan hubungan sawah payu. Oh, ari enak mah PRT wayana pura. Can boga duitna ge. Abah ge boga seetik pagawean ditutup. Ditutup tah, abah ge boga setik pagawean ditutup. Atuh kurungna bantukeun. Bongana kana tangan. Hayam nabikeun. Jadi wayana nu Abah teh boga pagawean setik mah ngan ayeuna baru-baru ka bisa nyumbang. Udah ditutup DPR atuh. Kumaha? Nah emangna manehna wae nu kudu ditutup teh. Teu bisa. Alah. Jadi abah teh kieu ieu teh lah kagu nyelang ganyeng gitu abah teh. Abah teh mau ngajual sawah lamun kantor abah teh ditutup. Asli ya Jadi mah. ngalamun wae di dieu teh. Heuh, gara-gara keluarga. Lain kadoakeun anu Lain. Lain ya mah. Apaan si abah teh di situ boga pagawean. Kan karyawanna ge enak. Kumaha teh digaji. Parcat. Dari gaji ayeuna. Ampura teh digaji. Bae ada dosa mah di dieu. So karyawan kalaparan. Kumaha? Bongana atuh ditutup kantorna. Aga sabah teu bisa ngagaji. Ayeuna mah Boro-boro keur nyumbangnya. boro-boro keur nyomang goblok. Aing sidik susah. Ah, geus milik ba. Mau batur mungkin itu tinggalku bangunan ba. Urang mah insyaallah. urang masih kan bisa ngalamun. Insyaallah moal bisa we ngalamun nanti bisa udun. Bisa ngalamun we teh. Nyata ngalamun hayang mere ka ditu desan aya duitna. Bah alus bah. Bongana ditutup. Bongana ditutup. Ah, abah mau loba omong dah. Lamun teu ditutup mah kantor abah. Pakai atuh milu itu Kemana? Ah, engke minggu orang itu orang Ini teh minggu ini mah tam Ini teh ira minggu. saya mau tempat mobil mah gitu. Oh, sugane minggu mah kita. Mbah ai si Padedi ini teh imah ulah nungguan. Tah, nungguan. Didinya rek milu. Ulah milu. Menjadi pos. Didinya mah lain. Oh, jadi lin mas didinya mah. Lin mas gempa ngan di dieu. Batur init dinya nu ngontrolna. Bener teh. Daek dinya. Heeh, sok dari lain dari gaji. Dibere we ku di dia duit. Gampang ka ditu, beren dinya heula. Ya, bener. Kudu aman di dieu nya bah. Oh, kudu aman di dia wilayah Ini ieu. ka ditu di imah kabangsatan kan. Tah, init ka itu urang direk mere datang imah kebangsatan toh kahuruan kan kieu lah. Nya urang ulah gitu lah urang mah. Jadi ka itu Ka ditu ama, ka ditu kepenuhan PRT ieu nya ulah salah. Oh, Di dia kudu aya linmas nyata ieu. bener Agus di dieu nya. No, iya Agus berwek teh atuh. si Awan Pulus. Oh, si Awan Pulus ya teh. Oh, itu awan Ya teh. Oh, iya si Awan Pulus. Jadi kudu ngajaga di dieu heuh keur linmas gitu nya. Urang ulah hayang sorangan ka ditu. Bagus sawahna salian timah teh sawah gitu. Oh, sawah ge kutungan bisi. Pangpangna mulainan belut teh. Belut tapi sinuman. Tu si Domin teh tunggalan belut teh. Oh, loba wae yang belutna. Oh gitu. Ya terutama ya PRT. Tangke mah PRT. Kalau mereka datang ka dieu keun bae teu nanatangan oge. Bareng jeung si Amang. Tapi ayeuna alhamdulillah manehanana Bisa ngajait kan lain. bisa ngadik kanu lain, pan bisa jurus jurus manehanana. Sosialna tinggi. Oh, sosialna tinggi. Doakeun Tah, cing nepi rezekina doakeun anjeun. rezekina, Sing sing sehat, sehat, Panjang umur. sing panjang umur, Gede milik. sing gede milik. Tapi ulai panjang-panjang ting mah batur paeh meh hana aya we ulah. Nya sing umum we bener teh. Sing umum. Heeh. Umum jeung sing batur. umum jeung batur gitu. Nah, panjang teuing mau ngaripukeun Ripu ngaripukeun cager batur paeh meh aya keneh. Geus aya batur ulin. Oh, batur ulin gitu. Umat lah, mudah-mudahannya memang dayana jadi lah. Jadi donasi manehna ayeuna ka itu ka dieu. Buat ting manehna mah enak ka gempa Cianjur geus miheulaan nya. Geus miheulaan ngan teu bebeja ka urang heukun bae da jeung rekan-rekanna ka ditu. Doakeun jeung Sakieu ge salaman. warga urang ge istilahna mah masih keneh cek kasarna mah tong bolah nulungan batur gitu nya.
warga dia oge tulunganeun tapi da ayeuna pada kada laku. Tapi da untuk kitu. Anu leuwih urgent Kudu gitu. perlu kasamut sunat kalampah Nah, eta. gitu. Perlu na ka batur, Saladar gitu, urang teh alhamdulillah urang tadi mah oge gitu. kabere ka itu kabere kudu. Sabab kita dulu urang keneh nganyata seutik we ulahku calo. Jeung jadi peringatan. Kumaha eta kalau calo teh. Obat teh, Teknikna calo teh kumaha sih mereka? Ulah ka calo. Bisi kan ku abdi bagikeun. Nya kumaha cara merena teh kumaha? Ka ditu hiji, ka dieu dua. Oh gitu. Ka ditu hiji, ka dieu dua. Aing ngabedakeun Calo teh calo gitu. jeung nu asli kumaha. Anu asli mah gua suratna nana tangan. Tah eta nu asli. Tanda tangan. Lah mun teu nana tangan moal asli. Kan eta nana ge Aya di ditu kudu aya tanda tangan. Tah misalna Pak Dedi tanda tangan di dieu kudu aya di ditu. kwetansi di ditu. Kwetansi ditu lamun eueuh oh nyata calo omat karunya keur warga urang keur dulur-dulur urang di ditu anu kamusibahannya. Ya bener. Didoakeun ku urang atuh anu tos ngantunkeunana sing ditami iman Islamna ku Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tah kitu Pak Dedi. Atuh anu di darieuna mudah-mudahan sing enga diparasihan ku pemerintah nya ku pemerintah ulah ku urang bada nyeun imah sakitu lobana ku urang mah beh iraha Kan kajual sawah 500 juta. oh moal mahi da lain saeutik atuh di itu ge loba bener teu Itu mah itu 5 kitu mah pan ku urang teu katingali ku pemerintah ku urang diuruskeun heuh bener kieu ke pemerintahan Pak Jokowi nya geus mere ka ditu geus nyumbang ge khususna link ka Pak Jokowi wungkul loba ku sabab geus Bisa anu ka dieu deui murid kitu, Bang. teuing Bisa nu bisi neangan. aya tamu nu sajena bisi aya calo di ka dieu nya ampura sok keur baralik ka kitu Tapi can dibere abah teh. can bae naon Lain. Nyumbang. Moal eta sapeser eta eureun heula ngarokok disumbangkeun itu moal asli. engke goblok gua aing geus payu tah dibere ayeuna pan si tadi ngomong ya segera rinit Daripada ngecoblak teu paruh. oh segera rinit Ya dicarekan terus ya. sok buru-buru sok buru rinit Dabongan beritut Panas di teteangan si Ieu abah mah ya. warga gejul. oh sok bae lah ka itu dak bongan Ayo, Pak. sok tah kitu mah ayo sok Wakeun ke murah bijinya. banget oh sok